Ngaran kuring Wiwi. Kuring rek ngabagikeun pangalaman kuring basa kuring cicing di imah kontrakan anu aya di Cimahi. Ieu imah teh kasebut murah cek kuring mah. Kusabab ieu imah teh aya di wilayah anu lumayan elit. Anu antugna jang samantara kuring nempatan eta imah. Eta imah teh lumayan gede di jerona. Aya 2 lantai jeung bangunanna oge lumayan alus. Ngan anehna naha hargana beut murah. Tapi pamikir kuring, meureun kuring keur alus milik. Kuring ngontrak di dinya teh jeung babaturan kuliah kuring. Jeung adi babaturan kuring anu masih keneh sakola SMA. Eta imah teh gede teuing lamun ngan ukur dicicingan ku kuring sorangan. Aya 2 kamar di eta imah teh. Kuring nempatan kamar anu dihandap. Sedangkeun babaturan kuring nempatan kamar luhur jeung adina. Eueuh anu aneh basa mimiti kuring nyicingan eta imah teh. Kuring ngarasa bungah jeung ngeunah cicing di dinya. Tapi teu lila ti dinya kuring meunang musibah. Nyaeta sababaraha poe ka tukang kuring mineng ngalaman anu ngaranna kaleungitan banda jeung duit. Tapi kuring mineng teu sadar kada kajadian eta. Nepi ka hiji peuting kuring nyimpen wadah di meja anu jerona teh duit. Eta wadah ku kuring disimpen di meja. Nyaeta gunana jang nyimpen duit. Isukna basa kuring hudang sare, kuring ninggali wadah anu aya di meja teh kabuka bari jeung geus pabalatak dina tehel. Ditambah duitna leungit kabeh. Kuring sempet suuzon ka babaturan kuring. Pamikir kuring, bahwa babaturan kuring anu nyokot eta duit teh. Tapi kuring inget, yen peuting saacan sare kuring ngonci panto kamar kuring ti jero. Anu jadina eueuh nu bisa asup. Salian ti manehna boga kunci cadangan. Tuluy kuring mikir, boa-boa aya maling kitu asup ka ieu imah. Kuring mulai ngarasa teu nyaman. Anu antugna kuring ikhlaskeun duit anu leungit. Kuring ngaikhlaskeun duit anu leungit teh ngan hanjakal ieu kajadian teh lain sakali 2 kali. Tapi bareto ge pernah duit anu aya di jero dompet kuring ge leungit. Nepi ka hiji peuting, kira-kira tengah peuting, kuring ngonci panto kamar kuring ti jero. Tuluy kuring pura-pura sare bari nutupan sakabeh awak kuring ku simut. Kuring nyimpen deui duit dina wadah
anu kamari tujuanna nyaeta jang mancing eta jalma. Tuluy meh kapanggih ku kuring yen saha sih anu sok nyokotan duit kuring teh. Singket carita, basa kuring keur nungguan eta jalma teh. Kuring ngadon kasarean, tapi kuring hudang sakitar 2:30 subuh. Kuring ngarasa yang di kamar kuring teh aya jalma anu keur nempokeun kuring. Kuring masih kene nyumput, bari pura-pura sare. Tuluy kuring noong dina handapeun simut. Kuring ningali aya jalma bari lempang lalaunan. Tapi bahasaku kuring ditingali deui, geningan budak leutik. Kuring mikir, boa-boa anu salila ieu nyokotan duit kuring teh adi babaturan kuring. Kuring tuluy ningalikeun eta budak anu keur lempang lalaunan, nyamperkeun lomari bari ningali kaditu ka dieu. Kuring ningalikeun manehna anu mulai nyamperkeun meja tempat kuring nyimpen wadah duit teh. Nepi ka kuring ningali leungeun eta budak teh nyokot wadah anu tuluy ku manehna dibuka, tapi teu lilat di dinya. Kuring ningali aya seuneu anu kaluar dina eta meja, tuluy eta meja teh jadi kaduruk. Kuring hudang, tuluy luncat tina kasur, bari ngagorowok. Kuring ningali gening eta budak leutik teh geus eueuh. Nu kaciri ku kuring, ukur meja kuring anu kaduruk geus teu mikir panjang. Kuring langsung muka panto kamar. Bari gogorokan minta tulung ka babaturan kuring. Singkat carita, kuring jeung babaturan kuring geus mareuman eta seuneu. Jeung untungna meja kuring teh teu tutung kabeh. Ngan anu nyieun aneh teh, naha eta meja bisa jadi juk-juk kaduruk. Singkat carita, kajadian aneh nu dialaman ku kuring teh beuki loba. Tapi aya hiji mangsa nyaeta babaturan kuring ge ngalaman naon anu kaalaman ku kuring. Cenah duit manehna ge leungit, jeung manehna ge teu nyaho saha anu nyokot duit manehna teh. Kuring geus nyobaan ngalaporkeun kajadian anu kaalaman ku kuring jeung babaturan kuring ka keamanan satempat, tapi eueuh perubahan. Dina hiji peuting, babaturan kuring jeung adina teh kudu balik ka imahna lantaran rek aya acara keluarga cenah. Anu nyieun kuring sare di imah eta sorangan. Wanci jam 11 peuting, kuring ngadenge aya sora anu keur ngome cai. Eta sora teh asalna ti kamar kuring. Tapi kuring inget yang di kamar kuring teh eueuh kamar mandi. Tuluy pas kuring nyobaan ngadeketkeun ceulik kuring kana tehel. Astagfirullah.
Kuring ngadenge aya suara budak leutik di handapeun tehel kamar kuring. Tuluy, kuring nyobaan ngetrok eta tehel. Basaku kuring diketrok. Kuring ngarasa jiga aya ruangan dina handapeun tehel teh. Sanggeus ku kuring diketrok, eta sora teh juk-juk leungit. Tapi ujug-ujug kuring ngambil bau kembang malati anu kacida nyegakna. Jeung ujug-ujug aya anu ngahebos dina punduk kuring. Karasana tiis jeung tarik. Basa kuring ningali ka tukang. Astagfirullah. Kuring ningali aya makhluk. Awakna jangkung badag. Panonna warna beureum. Bari seuri anu matak ningalikeun sihungna. Awakna pinuh ku bulu. Kukuna paranjang. Jiga anu rek nyakar kuring. Tuluy manehna juk-juk ngorondang. Bari ngadeukeutan kuring. Kuring nguat-nguatkeun maneh. Lumpat kaluar ti eta kamar. Anu tuluy. Kaluar ti imah. Anu maksud rek minta tulung ka tatangga kuring. Tulung. 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 Kuring ngagorowok bari ngagedoran imah tatangga kuring. Anu akhirna eta panto teh dibukakeun ku bapak-bapak. Nyaeta tatangga kuring. Kuring ditenangkeun heula. Tuluy, kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku kuring. Geuning, tatangga kuring teh bisa ningali nu karitu. Anu antugna manehna nyaritakeun kaayaan imah anu dicicingan ku kuring saat can dibangun. Tuluy manehna ngomong, yen imah eta teh baheulana imah tempat pesugihan. Manehna nyaho, yen di imah eta teh aya anu nyicinganana. Nyaeta genderuwo anu katingali ku kuring. Jeung cenah mah anu sok nyokotan barang kuring teh nyaeta tuyul. Tuluy kuring nanya, yen harita naha meja kuring teh bisa juk-juk kaduruk. Tapi manehna teu mere alasan anu bener-bener. Nepi ka sanggeus kajadian eta, kuring mutuskeun jang pindah ti dinya. Tuluy, neangan kontrakan nu sejen, anu maksudna kuring rek ngahindar tina sagala bentuk sihir atau nu sejenna.